Pak Ekiraha meuli alkohol teh urang geus aya nginum. Juned. Hah? Naon si Abdul manggil Junaid juga nu hayang dibom. Dasar ngabustam kau. Atuh da alkohol mah haram si hayang digendir ku Gusti Allah. Hah? Eta irung si hayang dicolok make samurai. Ngerti? Budak mah teu pantas minum alkohol, maneh mah pantas nage minum Alteco. Atuh hayang Kinder Joy. Kinder Joy mah harga we 11.000, isina teh sapira segede rambetuk. Atuh hayang es krim. Jangankan es krim, Dul. Eskalator ge dibeli ku bapa mah, da loba duit ieu tah ke didinya aya kulkas, didinya dispenser, wastafel, CCTV, pokona mah kabeh dilapis make emas 24 karatan. Aya duitna. Oh, tah masalah nama Dul, duitna keur saat, tapi insyaallah kege bakalan terwujud. Di mana duitna? Teu apaleun maneh mah ayeuna teh bapak keur bisnis tangkil jeung Mang Emo. Mang Emo nu ngalatangkilna dina tangkal, bapak nu ngajedog di handap ngopi, kitu. Piraku. Kumaha? Lieur aing ah. Geus aya nama maneh geura anterkeun tuh kue semprit jualeun ka Biming, terus bebeja ka Bimingna kudu payu kitu kabeh. Aya buruhna teu? Ayang ken do gulung. Cius mie apa? Mie goreng tanah hulu siah kanan tambul, buuk maneh kriting geus jiga bulu baok sia mah. Pak, aya gosip ya, si emak kamari selingkuh jeung supir truk jarajan baso. Kamari? Oh, kitunya teu paduli ek salingkuh jeung sawae ge da tiba heula ge geus cerai ieu, hah? Jigana bapak aya roman-roman cemburu ka si emaknya. Oh, jadi cek maneh bapak teh cemburu gitu. Sorry nya. Cemburu itu hanya untuk orang nu teu percaya diri. Ayeuna bapaknya teu percaya diri. Geus aya mah sia tong ngomong wae, sok sotoy sia mah. Geus aya mah geranterkeun tuh kue semprit. Tah eta na keresek aya kue semprit, kue apem jeung jala. Terus ke sia anterkeun lamun maneh teu apal warung Biming, maneh tinggal indit ka lapang desa ke aya jalan nu ka kiri gang, maneh belok ka kiri ke lempeng 1 meter aya ka kanan belok ka kanan ka kiri di pokona sok ku bapa di waktuan tah 30 detik. Hakan sia tah. Jalana lieur, nyasar sia teh lah. Nararajas teuing kudu nganterkeun jauh ning hakan reunah ieu. Sia anak aing lah ya atau anak jin sia? Cik neuleuh anjing beak. Eta anterkeun ka warung Biming. Jauh. Ieu eta hareupeun Imah Pawahyu deukeut. Oh, aing curiga ya. Jigana sia emang teu niatnya sia manganterkeun ieu kue semprit ka warung Biming da aing apal na pikiran maneh, pedah maneh teh tepang meulikeun alkohol ku bapak jadi teu dianterkeun. Ih, pan di testing heula, dicobaan samemeh dijual. Testing? Keur testing? Sok ayeuna ge maneh ku bapak di testing samemeh ka ditu. Maneh cicing tong waka ka ditu soalna ek di testing heula. Sia cicing heula ngajedog. Siapkan pertahanan terbaikmu. Ampun.